naonnya kalau TikTok BA. Tips-tips berperilaku aman di internet yang wajib banget kalian ketahui. Oi, Yang pertama, Kenaon atuh? iya keur scroll TikTok bae gabut. Ih, meni gabut gitu. Apa teh nu viral ya di TikTok. Hah, nu mana? Ih, eta guru bahasa Inggris anu ngajar dina video TikTok tapi sombong pisan. Ih, Oh, nu eta nya bakal X detail heula video teh asa aya. coba Iya nu ieu lain. tanya coba tepo deh. Hai guys, how's it going? Bahasa Inggrisnya, saya sedang minum kopi, tidak ada satupun bule di muka bumi. Dan orang-orang yang bisa bahasa Inggris di muka bumi yang bilang I'm drinking a cup of coffee. Ih, nyanya menikawas kieu guru teh abong bisa bahasa Inggris jadi ngarendahkeun batur kitu. Teu pantes disebut guru nu kieu mah ih. Nah, makanya kudu nama guru teh ngacontohan nu bener. Kumaha lamun diturutan ku batur? Komo lamun ku budak sakola mah? Nya bener semoga we da kawas kieu teh eueuh deui nya. Amin. Ih, ini parahnya nu kieu teh video teh. Ih, aya di neueuh miris mah. Panu tadi mah nya ngomongkeun teh ngomongkeun ilmu. Tah nu ieu mah ngomongkeun teh ngomongkeun harta. Oke, aya nu viral deui. Nu mana sih? Kala dicang heula. Tah, nu ieu ya. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Oh mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya. Mallnya mall Ih, mewah. jadi geuleuh kitu kan kumaha teh abong jelema beungarnya. Nya ih sosokan pisan, sosokan nongkrong di kafe mahal, sosokan jadi sultan, asana teh nya artis mah teu kitu-kitu teuing. Nya jiga nu duit sorangan wae. Paling eta mah duit kolotna. Bener-bener nanya bagi kadir teh jalma teh meni beuki garelo bae. Nya terus hadi video itu bisa viral. Ih, Bener-bener padahal mah nya video nu ngandung arti kan kudu viral teh. nah setuju. Makanya ulah sok nyambungkeun harta. Da harta mah kan mau dibawa ke akhirat. Cil ulah nyambungkeun ilmu. Da sahade-hade ilmu teh ilmu nu manfaat jeung batur jeung nu disampaikeun teh ku cara nu bener. Bener. Tapi dah teu sakabe jalma di Indonesia kawas kitu teh. Aya oge nu masih bager tapi eta adigung. Aya keneh anu masih ngajar make cara hade. Aya keneh anu berehan tapi teu bebeja. Tah anu kitu nu kudu dipertahankeun teh. Nya nah jeung konsumsi masyarakat oge kudu diluruskeun. Ayeuna kan nu viral anu kaos kitu wae. Kan eta video bisa viral teh gara-gara loba nu nontonna. Lah mikiran nu kieu mah moal anggeus-anggeus sampai kaliberan isukan ge lieur. Minggu jangan bege. Lagi ge. Yuk. I put on from a